Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah para mitra kiwari tiasa tepang dangu deui sareng simkuring dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios kelong wewe dina seri ka-7-nya para mitra. Sakumaha biasa para mitra langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi ieu mangan saukur reka carios anu diserat ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea para mitra. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina dikawitan wae diaoskeun deui kana kalajengan dongeng Sunda dina lalakon kelong wewe seri ka-7. Mangga kasadayana pada karumpul wilujeng ngadangukeun. Yuk ah. Para mitra kaum dangu ngulangkeun kocap jang ending nu kongsi kapegat dina bagian kagenep kamarinya para mitra. Waler jang ending bari keom ti kajauhan anjeunna teras ningalikeun dugi poho kiwari manehna keur ngarambe teh kalah ka cicing teu obah keur pindah ngalajukut liana sabab pelong Kalaraswati para mitra. Jak eta gerakeun atuh ngarambetna malah kacicing budak teh. Kocap mah eci kajang ending para mitra numawi parantos jauh hanca ngarambetna. Sumuhun mak sakedap. Duh, nah janten kapati asmara kieu ye teh. Padahal menembe salar saliwat hungkul jeung rayina Kang Tatang teh. Ngimpi we panginten kuring mah di beurang kieu ngarepkeun miboga sagemblengna dupi gaduh naon kuring pikeun dipalarkeun ka anjeunna. Panginten Mang Tatangna oge moal mikeun pami kuring gaduh niatan oge. Gunem jang ending harita para mitra bari lajeng neraskeun hanca damelna. Manahna ngadadak seneng Kalaraswati sanaos nembe salar saliwat numawi hal nu sami dirasakeun oge ku bujangan nu sanesna nu tos terang pangadegna Laraswati. Para mitra kaum dangu, Mang Tatang kiwari nuju tuang timbelan. Disarengan ku Nyi Katinem oge Laraswati nu ningalan kebon. Sakapeung leumpang ka kaler, sakapeung oge leumpang ka kidul ningalian sagala rupi nu aya di pakebonan. Nyi Katinem munggara naros dina harita. Kang, dupi inem bade naros. Akang meser beas ti mana dugi sinarieun. Demi warang inem ka warung nu meserkeunana. Taros Nyi Katinem ka Mang Tatang nu keur tuang bari getol pulukanana para mitra. Maksudna meser beas kumaha Nyi? Akang teu ngaraos meser beas. Dupi acis oge teu ngantongan saperak oge. Aya rokok ge nyuhunkeun heula di warung Ceu Itoh. Kemun pareng panen nya nembe dibayar kitu. Kocap Mang Tatang para mitra. Anjeunna teu rumaos meser beas, dupi kongsi mampir ka warung oge ngan sakadar ngahutang rokok nu bayarna ngantosan cengekna panen. Ayaku aneh inem teh Kang. Manya inem teh linglung. Dupi beas teh kamari mah tos samporet. Nanging kiwari di padaringan teh pinuh Kang jabaning beasna pulen. Sanes beas cepretan Kang. Waler deui Nyi Katinem nu masih mikiran beas di padaringan. Anjeunna janten mikir ka diri sorangan numawi geus mulai pikun atanapi memang keur teu eling. Numawi yakin beas kamari tos samporet kiwari geuningan pinuh deui para mitra. Sugan binok atuh Nyi. Mantun ti bumi dupi nyai we teterang
basa anjeunna neundeun ka badaringan panginten. Tembal Mang Tatang kiwari bari si banyut tina cai solokan nu ngocor ka pebelakanana. Caina ge herang oge tiis, malihan sok dipake keur si beungeut sakur nu kuli di sawah jeung pakebonan. Puguh ge tos ditaros ku inem binokna oge teu ngaraos Kang. Nya geus panginten inem nu pikun, nu penting mah kiwari sanaos teu gaduh duit ge tos rada adem. Santeuna pami aya beas mah bisa diangge tuteukeran lalawuh Kang ka warung teh. Waler nyikati nem para mitra, lajeng sasarengan awahan bade wangsul, dupi rasa salatri getos kaubaran, pada melan oge kantos reres. Nyikati nem sareng Mang Tatang oge Laraswati harita dicaturkeun wangsul, mapai ka jalan satapak nu brasna kapi lemburan. Para mitra kaum dangu nyaturkeun di wayah wengi, kirang langkung jam 8, tongere treang ngagrik, jaga caang bulan purnama, sorot nanyangan lembur, kodok leutik ngabubuhan di pagalengan, nanging aya oge nuting karokrok bari ngaheungheum liang. Kiwari nyarioskeun di hiji rompok panggung nu aya di juru lembur. Mun ditinggal tibeh tukang, amparan sawah anu endah banget ku luas ngaleuwihan luasna lembur. Oge mun ditinggal kabeh sisi kulona aya solokan nu mairan cai ti gunung keur ka sawah jeung pakebonan. Mun ningal kaburuan aya tatanduran jeung sagemplok tanduran sampe rejeung balong nu teu sapira, nu dipelakan ku lauk gurame jeung lauk nila. Dipandang istuning endah bari jeung betah, herang panon oge iuh para mitra. Digeusan awi jati nu kolot, nyarioskeun kajang ending keur nyangheuy jongjon. Panona ngareret ka juru pantonggona, nya dipaturon anjeunna keur ngoleah ngalangkub dupi keteg jantungna teu weleh ratu emut ka Laraswati nu kongsi amprok waktu siang di sawah. Paneja rek negeskeun tekad pikeun wawawuhan, dupi geus asa teu bisa ditahan palai wuwuh ngadeuketan, rempan pisan nu geulis geus dimilikan ku nu lian. Oge para mitra, munggu jang ending teh mangrupi hiji jajakan nu hirup ti leuleutik sareng indungna. Kapungkur ramana tukang ngadamel duhung atanapi keris. Nanging tos ngantunkeun waktos anjeunna orok. Janten anjeunna kalebet budak pahatu, sakadar terang paesan ramana bari teterang kumaha dedeg pangedegna. Jang ending hirup ku asih indung para mitra, ti leuleutik dugi kiwari anjeunna mah beda sorangan jeung batur sapantaranana. Dumeh mun isuk getol kuli keur nyukupan pangabutuh indung, tara menta mun keur teu boga, tara aral keur babakti ka indungna. Dumeh rumasa hirup teu boga, anjeunna mah teu loba tingkah komo mun cara batur ayeuna loba gaya jeung nyarita. Nyarioskeun dedeg pangadegna, awakna teh sampulur jeung sembada ditambih gandang. Paripaos mun dipawayangan mah awakna lir Gatot Kaca, raraina sapertos Arjuna, ari hatena lir Kumbakarna putra Resi Wisrawa jeung Dewi Sukesi. Kitu nyarioskeun kajang ending dina ieu lalakon para mitra. Duh, ya asa teh teu weleh ilang nu geulis di juru soca sanaos dikrejep-krejepkeun oge, asa kapirarai wae. Kalangkang dina lamunan siga keur ngagupayan we bari keom ka kuring. Itu kabayang socana nu cureuleuk. Duh Laraswati, pamugi we anjeun teh masih lelengohan kene geulis. Ieu panginten nu disebatkeun cinta teh nya.
Aduh, nyangsarakeun keur nu kapencelokan asmara geuning cinta teh. Gunemna jang ending bari hoream rek nanaon oge dupi hatena keur beunang panah asmara. Teu lami kadangu saheng ti hawu, gorowok atuh mah ecih teh ti enggona kajang ending para mitra. Ding, itu kadang saheng ti hawu. Keur naeur cai sugan. Kala ditinggal wae budak teh, kumaha mun kahuruan ding. Kocap mah ecih ngelingkeun kajang ending para mitra. Dume anjeunna poho keur naeur cai sakadar keur ninyuh kopi malah ditinggal ka enggon. Kulan mak, sumuhun mak, teu dugi kahuruan da mak. Nu mawi ruhakna ge bade digundukeun keur diangge si Deang, dupi rada tiris hawa teh. Waler jang ending para mitra bari rikat muru ka hawu. Saeutik nembalan guyon ka indungna dume kongsi dielingkeun bisi kahuruan. Nyajang ending harita nyandak gelas dina pago, lajeng kopi jeung gulana dicandak oge tina keler nu nyondong di amben palupuh. Mairan cipanas harita keur ninyuh kopi. Rengse kopi dijieun, bari ngudud di sisi pawon sakadar si Deang nu mawi beuki peuting hawa teh beuki tiris, jang ending nyambungkeun deui pangemutanana ka Laraswati. Mitra kaum dangu, waktu geus nyerelek wae para mitra. Peuting beuki poek, jagat nu satadina baranang ku ayana bentang jeung wulan, ngadadak poek katutup ku mega hideung ciri jagat pihujaneun. Kirang langkung jam 12 wengi, jang ending kiwari geus pindah di tepas. Dumehna teu bisa kulem, bari dikorodong samping jang ending ngahunjar, melong kaburuan bari teu weleh pegat emutanana ka Laraswati. Ti enggon teras ka hawu, dugi kiwari ditepas, emutan teh kapirarai we ka manehna. Duh ampun kuring mah euy, sigana bakal palung yeuh kuring teh mun dugi teu laksana. Eling diri mah rumah sajelma teu boga, nanging kumaha sih ari hate keur bogoh maasan teh teu bisa digeunggeureukkeun ku sawae. Kocap najang ending bari ngalange hatena keur beunang sayuta warna, brai dina lamunan duduaan pangantenan jeung Laraswati. Ngan teu lami para mitra, aya nu kakeleperan di tangkal kalapa, mangrupi sato kelong, nanging teu sami rupana jeung kelong anu sejen. Hap inggap si kelong teh nemplok di tangkal kalapa, beuki lami beuki turun. Jang ending ge janten ngarenjag jeung kukurayeun, ditambih jagat teh beuki meredong. Jrut turun si kelong teh, teras ngajungkiring janten makhluk nu pikageueumeun. Beungeut najebag, panon bolotot, awak narged, beteung bucitreuk oge mendeang, susuna gede oge rayud, bibirna jebleh aya sihungan para mitra. Reng hakna bari leumpang siga nu ngarengkenek. Nu teu sanes eta teh mangrupi hiji makhluk nu disebatkeun kelong wewe. Kalangenan resep ngarawu budak, utamina nu masih anteng ulin di luar imah di mangsa sareupna. Naon eta? Ih, geuman pisan wujudna. Bobo ada demit marakayangan. Api-api we kuring mata nempo ah. Keun bari ditoong di jero samping, pura-pura ngarengkol kuring mah. Mun manehna ka dieu kantu dicejak we ah. Ceuk jang ending para mitra, bari rikat ngarengkol di kurubut samping. Panona awas bari noong tina bolongan samping. Teras ningalikeun ka eta makhluk, ditoongna dugi leumpang si makhluk teh bari abret-abretan ngan siga nu bari ngarengkenek. Nyaeta muru ka arah kulon. Jang ending bari ngeuteuyeub
ngukuntitan ka eta makhluk. Dupiku panasaran saumur hirup karek nempo dademit sanaos geum jeung kukurayeun anjeunna kersa maksakeun. Nya si makhluk teh teras we leumpang bari abret-abretan mipir ka sisi lembur nu ditujuna ka bumi Mang Tatang para mitra. Deka mana eta makhluk teh? Mipir jalan kanu poek ngan geuning cicing di paguritan Mang Tatang. Wah, moal nyalahan sigana mah ieu kalong wewe teh bade nyandak deui murang kalina Mang Tatang suganya. Dupi cep dadang pan saurna dicandak deui ku Mang Tatang ti leuweung. Teu narima meureunnya. Duh, ieu kuring bingung kedah kumaha ieu ayeuna. Ceuk Jang Ending bari nyumput di tangkal cau nu teu jauh ti manehna. Si kelong teh harita ngajleng ka genteng imah Mang Tatang. Jang Ending nu ningalikeunana teu kahaja ti kosewat janten labu. Nu antupna kadangu ku ayana jalmi si kelong teh ngarenjag. Lajeng hiber deui ngajadi sato kelong anu gede. Gedebug. Aduh. Sadana Jang Ending bari labuh. Jang Ending nyora lajeng si kelong teh hiber. Sing horeng mah sarua reasna meureunnya si kelong teh. Kuring sieun ka manehna. Teuing manehna mah kumaha dupi hiber deui. Nanging syukur pamitos hiber mah panginten tos aman moal ka dieu deui. Kocap Jang Ending nu harita mapah wangsul rehna ngukuntit si kelong wewe nu dek nyiksi kudi ka kaluargi Mang Tatang para mitra. Para mitra kaum dangu, kirang langkung jam 2:30 isuk, lembur rengkuh masih simpe, dupi jalma geh keur ti brapisan dina kulemna. Nanging benten sareng Jang Ending kiwari anjeunna bari merenah di paturon, panona masih beunta, kiwari emutanana keur pacampur keung, dumeh geus ningal jeung ngukuntit si kelong wewe. Ketek jantungna siga nu ratug, waspada jeung kasienan rasa manahna bilih si kelong wewe teh malah kiwari aya di genteng imahna. Duh, rek ngahudangkeun emak, rempan ngaganggu kulemna, nanging kukurayeun ieu kuring teh bisi jurig teh aya di dieu euy. Kocapna bari narik sarung dugi karapet. Jang Ending ngarepkeun peureum nanging panona teu daek peureum banget kusieun kabayang teras pameunteunna si kelong wewe. Pami kitu mah aya marga ieu keur wawawuhan jeung Laraswati. Kumaha mun beurang kuring ka bumi Mang Tatang wae nya. Nguningakeun perkawis peuting ieu ka Mang Tatang. Saeunteuna atuh aya bahan pikeun gunem catur di ditu sakantenan bisa nepangan ka Laraswati. Ceuk Jang Ending para mitra, jol rasa sumanget dupi aya alesan keur patepang pikeun wawawuhan jeung Laraswati bade nguningakeun ka Mang Tatang perkawis tadi nu geus dialamanana para mitra. Neng Nong, aduh para mitra, hapunten nya dongeng nakabujeng Neng Nong. Ya insyaallah urang lajengkeun deui dina seri ka-8 nya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna. Hapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.